Panden Huis. Nah, ini bade ditaros naon sababna nami Panden Huis. Apan Deni Huis. Oh, nami teh Apan Deni Huis. Deni apa? Deni apa mah ya teuing nya. Barbar teuing abahna. Seueur teuing incu lah. Seueur teuing incu. Sebat abah teh. Mun pake abah mah moal payu deui karanda. Eta. Bedayeuna oge can payu. Heeh tuh. Si Mang Adang oge tuh. Mang Dadang. Saya lah Mang Dadang. Mang Dadang nah tara karuko. Sibuk double wae jadi teu sempet. Ari sibuk nama ka peser kapal teh. Teu. Nah, keur naon atuh sibuk-sibuk nama ari teh ka peser kapal. Lari acit ke Ageng Panto. Gitu dah. Cari ngogo we da teu disadiakeun kursi teh da. Rupana rupana batur. Rupanan dulu sorangan mah moal di ngogo barapannya. Padahal bakal nyewa kursinya Kudu nama di bumi teh markal kursi ada. Mang Dadang mau kahayang. Padahal mah kelas sama katuh. Kuku rek piknik. anggapnya di kebun binatang bakal sama. Sibuk sekalian. Ain Mang Dadang selama gabung jeung grup Kurawa geus hasil sabari hiji. Kenalan awewe. Karek hiji. Karek hiji. Jadian teh hiji teh. Iya. Terus ayeuna masih 5 bulan. oh, hubungan selama 5 bulan. Ya. Ayeuna masih. Ya. Atau nabe kan kita kena kangen. Hai. Kopi lah we anu Bang. Kopi heula ieu mah kopi heula. Macam harbor hai. Heula. Kopi heula baraya nu di kota. Enggak. Nu di lembur mah. Di kampung. Baraya lah punya senang. Pokoknya mah dipungkeun. Mungkin ka sadayana. Ini nebeng kopi we sedap. Lain. Ngiring nebeng-nebeng gitu na teu kabedag mali kopi sagelas. Hah? Ari gawe getol saminggu teh ke libur-libur ari kopi sagelas nebeng. Kebersamaan cuk Mang Dadang teh atuh kitu. Jawab ulah Suraseri. Heri, sehat? Alhamdulillah. Lawas tilawas. Rokona aya Madang? Aya. Mana bawa mah? Balik. Ini kaya meser we. Dawan di deh miluan. Di seneng. Pakai kursi teu pakai naon. Udah bawa hidungan. Kene. Tadi ngobrol we. Ada deui. Marako kaleng. Pupuk cara ria teh mana cing ngogo teh. Ngasiakeun. Cari ngogo jauh panas betul. Marawai mah. Efek ngaharian weranda. Lain eta kumang urusan motor sabelah teh. Kamari cenah digadek. Kayak kabar wae lah kan. Kayak mah jatuh beli kabeh we eta. Padahal itu tas 2 kali turun mesin. Tong lain motor sabelah gitu nah teh dipake. Ngarang-ngarang sabelah mah bana ge hiji euy. Makena kumaha? Motor sabelah bisa make kan? Bingung. Motor sebelah mana hiji nu anu. Lain itu si Dawan jeung PW juga nu sariawan. Wah, gelak ada. Game gelak game. Cuaca tidak memungkinkan. Jomblo itu. Teka salurkeun Dawan. Tingali mah ulah eleh ku Mang Dadang atuh kan. Mang Dadang mah walaupun usia 38 tapi jiwana mah 17. Oke, mantap bro. Kayak lah 17 naon Sesa. Kadang enak rek ngabonceng saka acara anip.
Kalau nanti kakak Nur pada tiba-tiba Oh si Nyoy. Kuat itu teh. buat mereka. Kuat teman. Nanti payun pas ada udah lena, ada kakak lewat di kakak Nur. Pindah lena teh sari mana? Ngomong dekok teh. Aduh kan. Lain kadang kayak ngebonceng si Nyoy. Loba direm dicentok-centok. Modus. Kakak bisa. Kakak Nur, pengadaan hidup. Tapi ya gerak. Iya mang Dadang yang akapan Garaul gitu Ciparipok kurang marele. Marele teh budak kurang kami. Lain bicara bingung kayak hiji. Jabang di mana salon aya bisa ngawarnaan salemar-salemar so. Dengan geblek. Hiji deui Mang Adangnya. Teu hadir. Mang Dadang. Book teh gaya teh tuh juga amo tuh. Nah, narik keren gitu. Bener anak muda nanti. Benar. Jadi sisi nanti dipisah. Udah zaman now. Anak muda zaman lain. Tadi ke tarik radio datang Mang Dadang. Pilih wir teh parfum. Sugano mani ku parfum. Jika dua botol. Pada mandi ku bongke sama tuh. Belum tuh kejar oke. Segan teh efek eueuh cai teu maning. Jadi di sabotol mah beakeun. Sedawan kasepna kamera. Wan kacamata pake Wan. Tuh, tingali. Iya, benar. Mata sinetron Ringala. Sugan teh sinetron ajab. Aja bagian dari kubur. Dadang hilir-hiliran parfumna. Parfumna eta Casablanca. Jadi dilebentukkan kulkas. Atuh beku karena Tuh, anjing harap-harap. Semita teh kamu. lain eta parfum di kan kulkaskeun. Kumaha mun dahareun di kulkas barau parfum. Udah cukup melakukan kereta jadi ada Di bungkusan lah si parfum teh. Tips eta teh tips. Jadi kakanggo anu garadu parfum supaya naon? supaya jangan pakai awak jadi dia mulai bangun tidur pasti kena sunyi parfum deh Hari sugan di kanu kulkaskeun mah si parfum teh bakal putih kan. Terus diusap-usap ke kieu jadi awet. pas bangun tidur pasti kena sunyi Tips eta teh kanggo ya. Kanggo wargi-wargi sadayana tips supaya seungit cenah saur Mang Dadang. Tips ti Mang Dadang parfum teh di kanu kulkaskeun di plastikan heula supaya wangina meresap. Predator unggul. Teuing marani teuing teu. ya caca Andika ya Cacanika. ya Coba sidik-sidik. ya caca Andika Iya. Jeung ieu tong. Pami ieu. Bukna sarua-nya. tapi saya menang kelas Mun aya hiji deui anu bukna dikeukeun menang gelas. mahum wah abi tuh dia menang sabun Ya mah gawe longku. Geus karolot marake pikok. Ya Eden. Eden Inces nengkelan. Lain nyeun akun anyarnya. Inces Kurawanya. Hah? Mojangnya mau. Halo guys, kopi dulu, udut. Bukan ini ya, udut lagi. layak betul
stand up lah. Artis ya teh. Stand up lah. Semoga album Kurawa. Sidawan namanya ya. Kenalkan nih guys, Rahmat Ababil. Apa lagi? Ahmed Ababil. Ahmed si Ahmed. Si Rahmat. Ahmed Ababil. Dari Jakarta Oke, Utara. sehat. Moal bukit badak Gimana ada gitu? Ada. Halo. Minggu gawe gitu. Minggu gawe papat kuring. Gawe oke, gawe getol ge kabeli ka pantai. Mana Rahman? Ayo. gawe Selatan kacau di dia. Tiluan. Saudara Dadang. Heeh. Buka tapi nama sarua bisa. Ieu teh, Abi mah daya. ieu teh kolot belegong unggul. Nogong. Kan ieu menang. Lain batur matur nu ngarora tuh. Areuweun nu di Piko Podas. Coba ieu. Baiknya. Baiklah. Baiknya dan geus. Apa Mang Abeng? Kela. Oh, dah. Naonnya pelayaran. Tuh rada gitu bro. Ngajarkeun teh anak gede bolna. Bawa si bontot. Di bawah si Bonton. Mang Dadang mah ele. Nah, Ke pemirsa ya dulur-dulur baraya di kota di lembur. Tips. Hayang brewokan kieu kumaha? Dimake naon? Pakai ieu mah sama pakai ranca mau. Ranca mau. lenca mau. Ranca mau. Lanca, alamat lanca nu gede. Jadi bol nanti di renos. Naonna? Bol nanti kayak anu. Iya, di renos Pak. Untuk hayang ngagongkokan ke mijeng gegon, ranca mau. Lanca mau. Kalana di sawah. Hari hayang goblok taeun semua. Apa tak? Pan kudu hayang segala goblok. Hayang segala goblok. Tah. Nyalila. Dadang, Didi. Duduknya mana? Dia dudukna. minggu di gawe presiden lagi libur Tembang ada. Oh presiden lah, yang lain presiden. Libur kan Wah, udah mulai darenge. Wah. Tedengi. Manenge. Tedengi. Maka tapi dari tahun 2000-an komunitas jalan-jalan balan paguyuban silaturahmi bilik peryogi peryogi bentukan Madang can gaduh. Kaos anyar Mang Dadang can. Mang Dadang kaos anyar iya mempengayak keneh. Pengayak keneh. Saya di kiri ini 1000 sapoe. Ini tuang. Jeung rana orang Caleska. Ayo we Caleska. Punya we. Mang Dadang teh kelahiran sabaraha? 78. 78. Nah, ngorakeun kelahiran 77. Orang 2 tahun. Sana di kamar. Aduh. Sarua jeung Abeng akhiran. Ya jelaskeun lah ya di mana para pemirsa ya di mana. Ieu teh para pemirsa Barat Kurawa bisa dipasihan kita tanggi anu kapuarang mencetan jadi di pasar kuarto di pasar ku gelap atuh nuhun sakeuna sok mencetak mohon ada kan abi mah mun paminta pencetana istri telepon karena terdiam GPU embodi belak kalau kapurkeun jadi naon anu awak teh